pahala anu agung munggu Allah nyaeta al-maradu teu damang. Nah, teu damang teh eta gudangna pahala ti Allah. Urang nalika teu damang ku Allah teh pahala dilungsurkeun. Nalika urang teu damang Allah nurunkeun 4 malaikat. Hiji malaikat nu nyabut kakuatan ka urang. Dicabut ka urang. Urang keur sehat. Teu damang we, teu aya kakiatan. 2 malaikat ku Allah nyabut kana wajah urang, roman cerah wajah urang, layeung sekar. Beda panu teu damang mah dina umpamenteuna oge geus beda kiceupna ieu teh. Ieu jelema ieu jalmi teh naon jalmi teh teu damang ye tos katingal tina wajah, roman wajahna pucat gitu. 3 ku Allah teh teu diraoskeun Allah nyabut ngutus malaikat supados nyabut rasa dina tuangna. Sagala teu hayang. Bahkan hayang utah. Ceuk batur mah ngeunah eta daging keur geuring mah teu ngeunah. Ngarangkung kasiliwangi tukang dagang ngajajar dah teu hayang ningali. Hayang utah ningalina ge, ningali molen hayang utah, ningali bala-bala hayang utah, ningali martabak hayang utah teu hayang. Naon dicabut rasa lagi Gusti Allah. Nu kaopat Allah ngutus ka urang malaikat nyata nu nyabut dosa. Dicabut dosa leungit. Jami anu teu damang ku Allah teh dicabut sadayana. Dina waktosna urang teh sehat, kakiatan diuwihkeun deui ku Gusti Allah teh. Rem sok makan eta muka anu layu dicerahkeun deui ku Gusti Allah teh. Rasa anu teraos tuang Allah dipasian dirasana kersa tuang deui diuwihkeun deui dina waktosna damang mah. Tapi dosa ku Allah moal diuwihkeun deui. Jadi mun emang urang dikersakeun teu damang cing sabar. Dosa urang teh komo deui upami aya jami anu ngantunkeun teu damang. Mantap nugikeun aya ngadoa saperti doanya. Gusti ulah ngajankeun apa saja doana teh ulah ngajankeun abdi sadaya dina hayan mautul fajaah dina hayan maut ngadadak. Ibu nu mahariwang teh maut ngadadak can persiapan atuh maut ngadadak mah keur jalan-jalan tabrakan maut teh persiapan gedenya nuju amang ti kecemplung ngadadak eta teh. Tapi sapalin keterangan mah tadi sebatna syahid, gitu teh syahid. Tapi urang lamun ngadadak ujug-ujug maot persiapan. Tapi amun maot dina kaayaan urang teu damang mah bari sabar ngap bisa tobat keneh dosa dicabutan kalau teh geletuk teh maot dina kaayaan teu damang maka jalmi anu maot dina kaayaan teu damang dosana teh tos seet dicanakan ka Allah. Sabar tina teu damangna.